Cihasem dosa salempur Cihasem dosa ahli masjid di Al-Hijrah sawaktu bae eueuh nu berjamaah maka doraka salembur dolaka ulah gagabah ieu lalaki aing jauh si lalaki na pusing ikang doang di hareupna sieun meureun nya padahal kula disebut kiai galak-galak ti mana kula tilok ngahakanan jelema kula mah disebut kiai galak sok ngambatan ngeritik bae Jokowi atuh ngaran presiden mah kudu dikritik di mana-mana ge nya ari ngeritik lain benci eta teh saking cinta ka nagara amin ya robbal amin jahayang nagara ieu bener kula teh karunya ka Pak Jokowi awakna kuru bae mikiran dari apa rebut bae BLT nyalakeun lurah nyalakeun RT edan lurah edan aing nu balangsak teu bebeunangan ari si eta emasna ge 2 gram beunang we BLT ara aing teu meunang tungtung lari meunang henteu doraka ongkoh goblok bener kitu bener ari urusan BLT mah lain salah lurah lain salah camat lain salah bupati RT RW lurah ngusulkeun ka camat ngusulkeun ka bupati geus disetorkeun ngaran nu balangsak ngan urusan meunang teu meunang urusan pusat lain urusan daerah nya dari teu meunang nya doraka ongkoh mantak cek aing kanu biasa meunang wayahna sisihkeun 20.000 50.000 bikeun bere tatangan nu leuwih balangsak batang sorangan ulah diakan we sorangan dia mah diembat bae sorangan tuh jadi piomongeun bener gitu bener gitu bener di titaku RTT ya nyi eta cenah mah ieu meunang sakian ratus ribu waina dipotong salawe ribu 50 jadi omong pan ka batur lurah korupsi RT padahal keur mere nu teu mampu leuwih teu mampu batan manehna ulah piomongeun dilem aduh aing ngap kieu teruskan barang lalaki mah hukumna kifayah berjamaah unggal waktu di masjid teu kabehan ge nu penting aya nu berjamaah tiap waktu salat mun eueuh nu berjamaah ka masjidna sorangan-sorangan teu salat berjamaah maka salembur doraka kabeh alhamdulillahillazi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawaddud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad sasarangan maos 2 kalimat syahadat asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju syarafa war rifqa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina almuti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad
Amma ba'du falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil masajidi yaumal qiyamati ka'amsalis sufuni mukallalatan biduri wal yakut fatashfa'u li ahliha. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi keuyeng am. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighuhul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi ya Rabbi warḍa 'ani sahabah, ya Rabbi warḍa 'ani sulalah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, khususan ila rohi Syekh Tubagus Ahmad Bakri bintu Bagus Ahmad Sayyidah Sumpur Purwakarta, Hadratus Syekh Mbah Raden As'ad Samsul Arifin Situbondo, Syekhi Mbah Kiai Haji Maimun Jubair bin Dahlan Jubair Sarang, Syekhi Abuya Ahmad Musta'ami bin Abuya Jasutati Santri, Abuya Sanja Kadukawang, Abuya Mansur Cigayunggur, Syekhi Syekh Muhammad Santosti. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi salli ala ya Rabbi salli Muhammad, ya sallim, ya ya Rabbi salli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Ibu bapak tuturkan simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzal karamati al-zahirati mubarakan
ya dzan ni'mati as-sabighati mubarrijan ilahi a'tini milkan mulkan azima hadihid daru darullahi wa fiha ibadullahi wa ammirha ya Rabbi biwajhika ya Rasulullah ilahi faj'alid dunya lana zadan ilal ulya wala tusmit binal umya binailil fadli ya Allah walhamdulillah rabbil alamin. Ngaji Quran geus, tawasul geus, sambutan atos, nembe ngadua atos, tinggal barali kowe bubar. Nu nembe teh dua ibu. Nu nembe teh naon cenah? Dua. Oh, berarti tos dua mah kedah arwi. Wios ayeuna. Oh. Tos urang manfaatkeun waktos dugi ka tabu 10 nya. Ulah wengi-wengi teh nya. Tos taruang teu acan. Geus nyaratu encan. Masya Allah. Yang amat saya banggakan para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, segenap panitia DKM Masjid Al-Hijrah, Kepala Desa Ciuyah yang amat kita hormati, Kepala Desa Kebon Cikur U Komar, Lurah Komar, Jaro Komar juga nampak hadir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu di Madinah ada seorang sahabat perempuan ahli ibadah, ahli taat. Di sela-sela ruang waktu yang dipergunakan, manehna sok bebersih di Masjid Nabi. Sok bebersih di mana cina? Nah, jadi ayah ibu puntennya nyariosna ku Sunda nya. Jadi mah orang Tasik, Sunda lemesnya. Orang Tasik abdi mah. Lalu bikang mah melohok bae. Jika nama cina orang Tasik nyawa bae dari ama. Baheula di Madinah aya ibu-ibu, aya sacenah? Ngarana Sauda, saha? Sauda. Lain Sauda binti Jam'ah tibani Adi bin Nadhr eta mah bojo Rasul satu acan sabumi jeung Sayyidah Aisyah ku Haulah binti Hakim Nabi di piwarang nikah karangda leuwih kolot batan Nabi. Kasaha cenah? Kasaha? Rangda leuwih kolot batan Kangjeng tah dengekeun dok nyandung. Lamun dek nyandung dia kudu boga pamajikan ini nu ngaranna. Barang Kangjeng Nabi ieu mah lain nu eta. Ieu mah aya sahabat hiji awewe ahli ibadah, iman ka Allah, iman ka Rasul, hatena cinta ka masjid. Tiap aya waktu luang asal ngadele runtah di masjid disapukeun bae ku manehna. Dinaon cenah? Barang bismillahirrahmanirrahim. Ieu ibu-ibu hebat jasa. Asal aya kokotor runtah disapukeun bae di lingkungan masjid di Madinah. Tilok aya nu nitah eueuh nu mere duit sadar sorangan bae percis jika urang dieu urang Ciasem tatangga masjid mun aya tai kotok dina keramik masjid langsung bae dicempal belawak dihakan. Jadi ibu-ibu teh di Madinah tukang bebersih di masjid tilok dititah ku DKM
eueuh bisluitan eueuh gajihan istuning sadar karena cinta ka masjid, cinta ka atau juga orang dia baiknya orang dia marajin ada masjid tanya salaya kotor sapukeun diempelnya alhamdulillah nu rajin mah loba mah teu rajin bertahun-tahun begitu terus sepanjang hari dia cinta kepada masjid, dia muliakan masjid, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada sampah yang menepi bertengger di masjid. Oleh ibu saudah selalu disapukan, selalu dibersihkan karena cintanya kepada alhamdulillah. Tekebal manehna maot naon cenah atuh kiai kitu mah lamun rajin bebersih di masjid aing cenah bae heula cenah atuh lain kitu maot mah ku umurnya maot mah ku naon cenah atuh kabeh harayang panjang umurnya kadang aya orok keneh nu paehnya kadang geus kolot kadang ora keneh ngan kula marido bae neuk maot ira bae kula marido neuk ibu-ibu teu lah teu naon kula marido atuh licik kina kiai atuh kula pan geuri ibu-ibu teu lah atuh teu jadi masalah kula wa wajibun imanuna bil mauti kula mah yakin maot teh hak lain wajib maot teh mudah-mudahan orang maot keur ngajinya kos kuari lah keur ngaji amin kos kuari lah tumbung dari aman bating doang cari tanah iya si ibu sahabah teh anu rajin bebersih di masjid maot ari Kangjeng Nabi keur sasabaan keur menuju hiji daerah keur teu aya di kota Madinah keur teu aya di mana cenah si ibu nu ahli masjid maot Nabi teu aya di lembur kira-kira pokolot lembur keur teu aya di lembur Ranci Haseum si ibu-ibu nu rajin ka masjid eta bebersih pae pan pae na tilok udang deui nya heeh ya aya nu paeh hirup deui aya ayam teu aya blon Syekh Ahmad Al-Badawi wali Allah hidupnya sepanjang hari sepanjang saat dawam wudu tidak pernah beliau lepas dari wudu begitu meninggal atas izin Allah dihirupkan deui ku Allah mandi heula wudu heula geletuk maot deui 2 kali maot alhamdulillah bala mah di Pandeglang aya Abuya Harun di Gunung Karang eta paehna geus 2 kali maot di Pandeglang hirup aya di Lampung jawali Allah barang diteang ka Lampung cek anak abah geura balik cenah ka Pandeglang isin aing da ka kuburan sing goreng di kuburan digali teh gedebong jauh eta mah wali ulah diturutan ku daria moal eta mah adegan kelas berat berbahaya eta mah lain kelas urang awasnya nauzubillah min ieu kuari loba nu wawalieun wali edan ampura loba wali edan kuarinya awas hati-hati barang Nabi nuju berjalan ke hiji daerah Nabi teu aya di Madinah barang Nabi tos uih nguping wartos ieu ibu anu cinta bebersih ka masjid teh maot tos dikuburkeun tos matak lamun aya nu maot gegeran kuburkeun ulah dipoe-poe ulah dipoe-poe nya kos ranginang bae dipoe-poe diganyeun enye-enye bae dari apa ieu kula atoh ka Ciuyah ka Ciasem sugan kula mah Ciuyah eta hareupna doang aya asrama Puslapor barang kaburi ka Imah Haji Eli ih lega Ciuyah sing horeng ieu lembur asli Ciuyah di dieu nya alhamdulillah moga-moga orang Ciuyah ulah asin teh nya atuh teu nyaho riwayatna kula kunaon ngaranna Ciuyah jauh ka lautnya teu nyaho ya kula urusanna masyaallah ya karim barang Nabi uih ka Madinah ieu ibu teh nu maot tos dikuburkeun barang Nabi nguping tos maot dikuburkeun terus bae Nabi jarah ka makamna ieu ibu Sauda Nabi langsung ka pakuburan
Nabi langsung kapaku. Awas ulah disangka Nabi tilo ka kuburan. Nabi eta tanggal rebo terakhir rebo wekasan memeh maut sabab dinten memeh maut dina rebo wekasan nya jam maut na bulan Mulud. Rebo terakhir Nabi jarah kabake tos jarah Nabi teu damang panas tiris diurus ku Sayyidah Aisyah. Jadi cek sana Nabi tilo ka kuburan. Udah sok bidah-bidah bae nyanyahoan. Nabi bae sok jarah ka paku kuburan eta Rasul. Mantak urang ge sunah ngajarahan indung bapa nu geus maot tiap poe Jumat atawa Kemis pada asar. Isok tilok gandeng dari mah teu cara kana warisanana tenget bae. Tanah dibere sanu tenget batasna ari kuburan bapa dia jeung indung dia jukutna jangkung diantep bae palolongo dari. Bener gitu bener. Terus pabalatak jelema kuari mah ari kena warisan pangeulana ari kena jarah kakolot geus paeh teu inget. Baloloon dia. Engke dia geus paeh anak dia moal ngajarahan belon. Ngan awas. Barang hukum jarah. Kapa kuburan termasuk kawali-wali, solihin, guru, kiai, kabagi dua, munker lalaki, sunat mutlak, keur awewe mah sunat muqayyad, teu naon awewe ibu-ibu jarah ka makam wali salagi teu nimbulkeun fitnah. Tapi lamun nimbulkeun fitnah maka haram berangkatna. Contoh fitnah timah berangkat jarah aidina bus kenalan jeung supir tuker nomor WA di pangjarahan seselfian bae popotoan bae boloon. Nauzubillahimin. Maka saya sering ngomong, para ustad, ulah jadi agen doraka mamawa pamajikan batur jarah kawali. Lamun rek mawa bikang, lamun rek mawa awewe, kudu jeung salakina jeung mahromna kakarak bawa berangkat jarah. Ari teu mawa salakina teu mawa mahrom. Bolong. Laju bikang ge sarua hayang bae dari maksa. Salaki teu ngijinan ge dari belaan pasea. Kak dek kumaha cenah ieu? Si EM berangkat, si Onah berangkat, si Kokom berangkat, kula teu berangkat cenah geus jeung CS kula ieu teu berangkat kumaha cenah Kak? Laju ngacaprak pancacaplak ka salakina atuh kapaksa salakina, kapaksa ngijinan jeung mere duit teh bolong bikam kitu eta. Lamun pamajikan aing poe dijejek 7 kali gua. Beda jeung lalaki mah. Lalaki mandek perang dek peting jarah ka makam kolot ka makam karuhun ka makam wali ka makam jalma soleh. Lalaki mah bebas, lalaki mah hidup lalaki. Mantak dari amun jadi lalaki ulah dikenalikeun ku malampir. Dari amal lalaki pamimpin diatur ku malampir kos Medan. Lalaki mah kudu gagah, amin. Amin. Lalaki kudu tanggung jawab ka bikang, amin. Ya Robbal. Kumaha ieu lalaki ngantep bae ka pamajikan. Lain sireun-sireun teh nyawan hukum. Ulah gagabah bikang mah datang ke tukang salon dipotong rambut, diantep rambut menang motong di tempat salon teu diwadahan teu dibawa ka imah eta geus haram seumur-umur ulah gagabah. Kiai cenah kumaha kula nyahon aja salaki kulat mere duitna bari teu ngabajan hukumna eta dosa eta teh asup ditanggung ku salaki. Mantak sabenerna mah urang jadi laki rugi Pak. Mana kudu maraban, mana di akhirat tanggung jawab pamajikan, mana anak batur pamajikan. Pipusingin doang, mana di dunia cacaplak bae, mana nyandung tenawaran, gitu bangkrut aing hirup gitu. Haram jadah doang di kang kuari. Iya kula kapaksa ngaji dan ngabas ibu, sebab di hareupeuna ibu lalak bapak-bapak akan di jero masjid.
Diembat baik paling bikangin dia. Teruskan ulah teruskan. Sakedeng deui urang teruskeun nya. Barang Nabi dongkap ka makam eta awewe anu ahli bebersih di masjid. Eueuh nu teu bungah pasti keluargana atau terus Nabi netepan salat gaib mayun ka kiblat lain mayun ka makam terus Nabi ngaduakeun eta ngado ya contoh lamun di Ciasem aya nu maot terus datang almarhum Mama Abuya Mansur cigayeung geung baheula atoh teu lamun keluarga orang aya nu maot dimulai nyolatkeun nepi ka nguburkeun aya kiai gede hadir atoh henteu komo deui ku dia bayangkeun dah Nabi nu hadir masa kalau ada keluarga kita yang meninggal tiba-tiba Abuya Qurtubi datang tiba-tiba Abuya anu dongkap tiba-tiba Abuya Muhjidahu dongkap milu nyolatkeun milu ka kuburan gagah atoh kabina-bina keluarga sebab bina nalika nyolatkeun jeung nguburkeun aya ulama-ulama akhirat nu hadir bayangkeun ieu mah komo Kangjeng Rasulullah teu gagah amatnya ieu mah Rasul kaula boga guru kula boga guru namana Syekh Ahmad Sujai disebut Mama Gudang Mama Gudang eta disebut gudang teh gudangna ilmu boga murid Mama Gudang Mama Satibi Gentur boga murid Mama Gudang di antara Mama Tubagus Ahmad Bakri Sempur Paleren Purwakarta Mama Bakri Sempur Paleren Purwakarta boga murid di antara muridna Abuya Dimyati Cidahu pangersa Abuya Dimyati Cilongok sareng Abuya Bustomi Cisantri eta murid Mama Sempur boga guruna Mama Gudang kabayang ilmu Mama Gudang hiji waktu Mama Gudang boga sobat Ari sobat nate Abuya Kurdi ulama gede di daerah Singaparna barang Abuya Kurdi nu boga kalakuan rada aneh keur hirupna Mama Gudang jarah ka makamna barang dongkap ka makamna ieu Mama Gudang teu ilah hadorotin teu ilah ruhi langsung bae tati hareupeun makam bahasa Mama Gudang Kurdi bahasana ya bedaan bejana cina intawali bener lamun intawali coba cina leungeun inta kaluarkeun kula hayang sasalaman jeung inta eta buti jero makam kaluar panangan sasalaman ceuk Mama Gudang geus cina kuring geus asup deui leungeun dia asup deui ka jeung eta wali jeung wali si horeng baheula di zaman Bani Israil pernah kajadian aya ulama Bani Israel rek nanyakeun nyerina sakaratul maut waduh batuk ya gula ya kalian nginum atel di korang aing dia ngadahar beas ceret tadi sangu ceretanya dikaji eli pulen sebeuteun kula datang ka dieu jam 3:30 sore istirahat kula dibere emam tadi di mantak panitia teu kudu nyiapkeun dahar deui kula mah nu penting berkatna bae kula alhamdulillah subuh kula alhamdulillah datang ka dieu dikokojokeun dimuliakeun ku Ajel panggih jeung anjeunna di Gunung Kancana baheula alhamdulillah nepi ka poe hari kula masih keneh sok teteleponan jeung anjeunna alhamdulillah doakeun ta keluargana sing berkah sing afiah kula maharan aya orang lembur tukang ngangon kebo anakna sukses hareun kula teu saeutik jelema sugih anakna gagal narkoba mabok balap motor cilaka jegur anak urang mudah-mudahan jadi anak prihatin berilmu pan hese yang boga anak itunya can boro-boro anu susah anak jelema sugih can pugu bener tuh hadirin rahimakumullah di zaman Bani Israil aya kiai Bani Israil anu engke ka dieuna jadi Yahudi teh nya aya jelema hayang nyaho sakaratul maut barang ieu kiai Bani Israil datang ka pakuburan disaksian ku jamaahna menta ka Allah menta dihirupkeun deui jelema nu rek nu geus paehna 100 tahun leuwih hayang nanyakeun kumaha peristiwa manehna paeh barang atas izin Allah ieu nu maot dihirupkeun deui ku Allah pucungul hulu bijil ti pakuburan tarangna hideung waduh lamun di Cihasem di luhureun kuburan aya nu kitu mapur kabeh walah
Iya tiba-tiba nungges maut 100 tahun ku Allah dilolkeun huluna tarangna hideung balas tina saobat sujud ka pangeran kadeuleu cirina dina tarangna urung bari moncorong barang geus dihudangkeun ku Allah ditongolkeun di makam di pakuburanana ceuk eta mayit nu hirup deui teh dihirupkeun ku Allah langsung miheulaan ngomong he kiai dek naon inta menta kaula dibijilkeun ti pakuburan geura menta deui ka Allah kula diasupkeun deui sabab ieu dipirentah ku Allah kaula hayang geura balik deui ka pakuburan ceuk ieu kiai kunaon mamang jak kaula rek nanya ka anjeun rek nanya naon cenah kiai kaula rek nanyakeun sakaratul maut ka anjeun nu geus maot ceuk eta nu tos maot dihirupkeun deui ku Allah he kiai kula geus 100 tahun ieu pae laju ku Allah dipitah mucungul dina pakuburan kaula kudu panggih jeung anjeun yeuh ari kudu dicaritakeun menyerina sakaratul maut geus 100 tahun masih keneh karasa ku kaula di pakuburan masa umat Bani Israel masa sakaratul maut 100 tahun ya karasa keneh untung urang mah umat Nabi Muhammad ya waduh lamun urang jadi umat Bani Israel eta lamun orang Bani Israel tobatnya kudu maihan karep peuting-peuting asal poek magrib ka ditu atuh nubleskeun maneh pesokna beuteung eta cara tobat batur umat Nabi Muhammad mah berangkat ti imah ka majlis taklim berangkat ti imah ka masjid berangkat ti imah kana rotinan salehkah ngahapus dosa-dosa nu alalid dihapus ku Allah dosa-dosa nu alit di pangajian manehna maraca sholawat maraca istighfar dihapus ku Allah dosa-dosa na amin ya rabbal geus pokona pangeunana umat Nabi Muhammad tak ulah ngapir-ngapirkeun umat Nabi Muhammadnya ulah si eta kafir ulah urang teu meunang engke balik hukumna ka urang kafir termasuk ayeuna tahun politik bae calon presiden aya 3 muga-muga harusnul khotimah muga-muga ditarima iman Israel encan paeh nya muga-muga saha bae nu jadi sing hook ka nagara sing nyaah sing bela karahayat amin sahabat nu jadi bisa nurunkan harga listrik amin bisa nurunkan harga BBM amin bisa nurunkan harga tol amin waduh bisa nurunkan harga LPG amin beuh katingali rakyat ayeuna ngap-ngapan akhirnya jadi korban Bang Emok hese duit hese usaha hese kaciri barokah eueuh kuarinya leungit barokah tak urang ngadoa ka Allah urang doakeun Pak Ganjar jeung Pak Mahfud muga-muga salamet urang doakeun Pak Prabowo sareng Pak Kirban Pak jeung Mas Gibran mudah-mudahan sing sukses sing salamet dunia akhirat amin urang doakeun nu kasep Bapak Anies Rashid Baswedan jeung incuna Kiai Gede NU Caimin muga-muga sing salamet dunia akhirat amin ya rabbal laju kiai nu mana kumadaria lain urusan aing aing mah geus boga calon presiden ngan teu bisa lolos ku ari sa Kiai Sule eta calon aing sabenerna mah jakula mah geus hayang boga pamimpin bisa nyieun-nyieun seuri ka rakyatnya ulah ngabeltang bae kieu bae tok hewa aing mah pamimpin kitu bae hewa aing deuleu tuh Jaro Ciuya senyum terus senyum teh gablek duit ge senyum terus hidup Jaro atuh sakitu can mere batu kalimaya kain barang diolot tadi cina beak kiai cina pake nyalonku kamari nyawaran lurah kula beak kabeh cina batu dijualan ku kula gandeng dia malesan baik koret baik kaing rah pan resep urang ngadeuleu pamimpin sakumaha susah seuri bae ka rakyatnya tenang kana hate coba keur mah susah manyun bae kiugi aing nampiling ambrek dan nauzubillahi min tajaman Bani Israel nu paeh dihirupkeun deui ku Allah alhamdulillah Masya Allah malah aya kejadian di zaman Bani Israel dasar tangkurak lah itu baheula aya jelema dipaehan di Bani Israel aya nu maehan sabenerna mah alona nu dipaehan mamang lah jelema sugih teu boga anak dipaehan mantak wayana nu sugih teu boga anak eta mah kudu nyandungna geuna
bayana aing bae loba anak hayang kan kula teu kawasa susis kula mah termasuk laki-laki yang takut dengan istri benar jujur kula sebab pamajikan kula umur 16 tahun kula keur kawin pamajikan kula 16 kula 30 pan jauhnya aing menang capek wiridana 3 beuting atuh kabayang ieu budak Pandeglang kula ieu asli Pandeglang kadu hejonya memeh kadu kawang lembur kula laju kula masantren kap Jawa aprak-aprakan terus ka Garut terus ka Tasik aya di kang tatangga pasar gulis kula resep kula ulin ka bapakna biasa ngadeukeutan bapakna santri mah ja bapakna ketua DKM biasa mindah kadu insobatan abana teh cekal piah deuketan ku kula ulin ka bapakna eta budak pamajikan kula kuari harita manyun baik kieu teu bogoheun demi Allah teu bogoheun zaman lagi mikir neuk naon cina santri Banten gablek duit teu modal kanjut kepeng doang main mikir kitu meureun atuh orang Tasik teh pan matre ih duit bae Tasik duit bae sarugi Tasik mah dia rajin tanah sajengkal gede pelakan tomat orang Tasik atuh tomat cabe di hareupeun imah gigireun imah beda jeung orang Banten sebul dari am anak garung bae dari am benar kitu benar melak daun taulu gitu tilok dijencing cawo dari ama antep we bener gitu benar melak dangder tilok diolah daunna dari ama ai haranek ngadele Banten pelaba keblukna sosoheureun kentringeun boga bati saeutik ngarok Haji Samsu laju naik batina saeutik hayang nyandung eta gila ka Banten eta doang tah gegedeun teu ka sugi saeutik kieu bae mantap ka ciri nu sugi anyar di Banten mah leungeunna hideung sabelah sebab eta leungeunna sok kaluar bae dina kaca mobil kieu bae aduh lamun nu hideung sabeulahna katuwe eta kenek lamun nu kede hideung sabeula berarti nu gablekna pan di luar bae kita leungeunna kieu bae manehna nya di supiran teh tambeng nu carang Banten tak kula adat Banten pala badinya teresep kula tapi adat kawanina wirida dikirna jarahna top biang Banten alhamdulillah jadi kula pernah ditolak heula buku pamajikan lain huheula dengekeun dia lajupan aing orang Pandeglang orang Banten mah aing kudu keok ku Bikang Tasik keulana aing deui aing teu kaluar-luar ibu kula teu kaluar di kobong bae hantem bae ku kula dihantem geus hiji hopi hiji latif sugeula bae kuing dibaca barang geus 3 poe eta nya calon pamajikan teh aya leumpang ka hareupeun pasantren 3 jam seiko leumpang di TikTok sendalna laju nanyakeun ka lurah pondok Aisyah santri di Banten teh menek jeung ka aing teh laju daekeun dikawin ku kula alhamdulillah pika kuari pamajikan kula mah can sadar pika kuari ke pamajikan kula jaku kula sok dites nih ini your husband like you someone ngartiin teh dari ya belum lamun cek bahasa Ciuyah mah kula ngetes pamajikan tiap tahun tiap bulan sok ditanya dites ya bisi kasadaran geus sadarnya bahaya pan ke berontak kula nanya ke pamajikan mah beb iya salaki mama iya abah jiga sakan nyebutna abah jiga sa cek pamajik ih abah mah kaya Ahmad Dhani ka aing berarti alhamdulillah can sadar can eling-eling berarti mah ka eta dari jomblo bisi dari hayang pelet eta kaing asal keur kawin datang kaing dari dia dijamin biang hidup Banten kehelanan budak Banten elek ku Bikang Tasik elek ku Bikang Priangan hantem di embat kuai atur pika kuari pamajikan kaedanan kuai asal aing berangkat ke Banten abah lagi di mana Sherlock dong bating doangnya mata kampura kula mah hese hayang nyandung hese kula mah jeung kadeuleuk ku aing nu galeulis pan teresep aing ngan ku kula diancam pamajikan mah awasnya abah ieu geus kolot bisi abah pae ti heula hampura ieu ulah kawin deui sabab lamun mamah kawin deui ku aing dijung jurigan direjeng ku aing kadeuleukkeun ka atuh teu kumaha teu nyeri hatena rah kawin keur susah nepi ka boga imah boga mobil boga tempat sare kula pan meuri tempat sare 38 juta opat
Oh 38 juta ya opat kamar hiji ranjang loba 38 jutaan kabeh dari amalaju bae kiai mahal amat mahal di mana dia opat belon dia mah eta kukularah dibelikeun di tempat tidur ku aing dibere tempat dangdana ge toilet teu nu 700.000 pergi ngacan jeung lomarina maksudna imah 2 tingkat mobil dibelikeun tanah dibelikeun baju dibelikeun waduh ari aing geus paeh kawin deui jeung lu ngora aing kesambut laju imah aing disijian ku cicingan ku saleukeun wayar harap jadah waduh eta pamajikan kula bu digitukeun bah cenah ulah leutik hate ih abah mah ulah nyarios kitu da abdi mencinta ka abah moal kula mah cenah moal kawin deui bohong cek aing di Kang Kuari mah saminggu ceurik doang mun aya dulur salaki nu paeh barangkali itu mah glowing deui seserian ning babaturan moal cenah bah daripada abah kitu teu percaya ka kula cenah lebih baik abdi bae nu paeh ti heula batan abah ti heula aing langsung pedas amin cek aing tah jaro aing kasiksa dirinya doang aing lopet teuing ka pamajikan maka mohon maaf no other woman again in my life, only one wife, one heart, one love. Tidak ada perempuan lain yang terselip di dalam hatiku kecuali istriku sendiri. Atuh gelis ieu gelis. Eta ku aing teu meunang kaluar, ondangan tilok dibawa ku aing rah demi Allah, ro. Tilok aing mah tilok kakalengan leungeun jeung pamajikan tilok, batur sok ngahina ka aing. Kayak cenah Pak Haji eta putra kasabaraha hiji nganggapna anak aing bae sapuang jelema. Geus jadi ngacapraknya barang aya jelema nu dipaehan sing goreng dipaehan ku alona diteunden di perbatasan 2 daerah akhirna ieu 2 kampung silih salahkeun silih tuduh akhirna datang ke Nabi Musa cek Nabi Musa atas perintah Allah gancangna carita dari yang mencit sapi bae anu koneng buluna teh anu ulah koloteun ulah ngorakteun ieu sapina teu pernah digawekeun dijieun naon teu pernah pake ngabajak sawah teu pernah pake ngawau luku kudu sapi anu murni ngorak keneh teu koloteun teu ngorateun terus dipencit sebagian tina daging sapi ulama ahli tafsir berbeda pendapat aya nu nyebutkeun ku buntutna aya nu nyebutkeun ku dagingna digebugkeun kana mait harita keneh izin Allah mait udang deui ditanya pulang dipaehan ku saha anjeun ku si anu tuh hiji bukti nu paeh atas izin Allah bisa hirup deui masya ke urang ge bu paeh di dunia nya ke hirup deui dia barjah mau ulah gagah komo peting pertama malam kuburan malam pertama pangsiun-siunan kuburan peting pertama mantak di mana urang paeh wayah nanya hampuraninya memeh paehnya geus apa rek paeh irang teh kayak gitu nyaho barang bu bismillahirrahmanirrahim sunnah hukumna di mana gering nulis surat wasiat sanajan terus paeh tetap menang ganjaran sabab nulis wasiat di mana nulis wasiat terus maut menang ganjaran gede saha jalma nu maotna keur geringna memeh maot teu nulis wasiat maka di alam barjah jadi arwah anu gagu teu bisa ngobrol jeung arwah sejen mantak wayahna tiap-tiap gering nulis wasiat eusina wasiat diniat wasiat nasabiat wasiat maliat nu hartina teu nyaho teh jatuman ngabusiat ro etanya dianggap lain sunnah nulis wasiat ku jelema kuat ketika tiap sakit tulis wasiat dina kertas dina naon bae nu bisa dituliskeun bae ieu wasiat kahiji anak aing lamun mah paeh dari ulah ninggalkeun salat fardu
daria kudu daek migawe sunnah, daria ulah musyrik, ulah nyakutukeun pangeran, ulah kaluar tina akidah sunnah wal jamaah. Tuliskeun teh wasiat-wasiat parentah Allah sakamampuan urang. Ih sok tilu, oh sok tara, dia dianggap lain sunnah eta nulis wasiat. Heh bu, pangsieun-sieuna di alam kubur penting pertama poek mongklek poek. Terpercaya dia pae dia lah. Ya Allah ya kan. Mantap penting boga anak ngaji ngerti agama. Minimal kerawak diri pribadina. Di mana orang maut engke matos maut, penting pertama anak orang pada maghrib saat sholat maghrib, sholat unsi, sholat hadiah ke arwah nutus maut, insyaallah di mana anak sholat hadiah 2 rakaat kakolat nutus maut harita keneh ribuan malaikat ngaturan datang ke alam kubur orang caang dipikeun kasieun kaprihatin nepi ka poe kiamat. Amin ya rabbal. Awas ta sholat hadiahnya ulah dianggap lelagaan lah, sholat hadiah tahlil ulah dianggap lelagaan, talqin ulah dianggap lelagaan, atakah sugro atakah kubro ulah dianggap lelagaan. Hasiatna masya Allah gede manfaat keur nutos maut. Amin ya rabbal. Cenah urang dia terpercaya cobaan bae ke pae teu ke kirim WA. Masya Allah. Gancanglah carita ku Kangjeng Nabi di sholatan gaib. Gancanglah carita Nabi teras ngadua sabab doa Nabi masya Allah. Iya ibu saweda nu ahli beberes di masjid anu cinta hatena cuman tel ka masjid, teu pernah ningali runtah diantep di masjid, teu pernah ningali kokotor komo bangsa najasa bangsa najis. Ya Allah iya si ibu nutos maut teh cinta hatena cuman tel ka masjid padahal awewe lain laki. Oh bikang mah awewe mah sholatna abdol di bumi dirampokna. Tapi lalaki mah wayahna lalaki mah wayahna lalaki mah lamun di Masjid Al-Hijrah hiji waktu sholat contoh dina waktu sholat dohor ngong adan di mana-mana. Ari di Masjid Al-Hijrah eueuh nu adan, eueuh nu berjamaah, eueuh nu maka sawaktu eueuh nu berjamaah di Masjid Al-Hijrah doraka salembur Ciasem, dosa salembur Ciasem, dosa ahli masjid di Al-Hijrah sawaktu bae eueuh nu berjamaah maka doraka salembur dolaka. Ulah gagabah ieu lalaki aing jauh si lalaki na pusing. Ikang doang di hareupna. Sieun meureunnya. Padahal kula disebut kiai galak-galak ti mana kula tilok ngahakanan jelema. Kula mah disebut kiai galak sok ngambatan ngeritik bae Jokowi, atuh ngaran presiden mah kudu dikritik di mana-mana ge nya. Ari ngeritik lain benci eta teh saking cinta ka nagara. Amin ya robbal. Jahayang nagara ieu bener kula teh karunya ka Pak Jokowi awakna kuru bae. Mikiran dari apa rebut BLT nyalakeun lurah nyalakeun RT edan lurah edan aing nu balangsak teu bebeunangan. Ari si eta emas ge 2 gram beunang we BLT ara aing teu meunang. Tungtung lari meunang henteu doraka ongkoh goblok. Bener kitu bener. Ari urusan BLT mah lain salah lurah lain salah camat lain salah bupati. RT RW lurah ngusulkeun ka camat ngusulkeun ka bupati geus disetorkeun ngaran nu balangsak. Ngan urusan menang teu menang urusan pusat lain urusan daerah. Nya dari teu meunang nya doraka ongkoh. Mantak cek aing kanu biasa meunang wayahna sisihkeun 20.000 50.000 bikeun bere tatangan nu leuwih balangsak patan sorangan ulah diakan we sorangan. Dia mah diembat bae sorangan tuh jadi piomong. Benar gitu benar. Benar gitu benar.
dititaku RTT ya nyi eta cenah mah ieu menang sakian ratus ribu waina dipotong salawe ribu 50 jadi omong pan kabatur lurah korupsi RT kepada hal keur mere nu teu mampu leuwih teu mampu batan manehna ulah ti omongan dilem aduh aing ngap kieu teruskan barang lalaki mah hukumna kifayah berjamaah unggal waktu di masjid teu kabehan ge nu penting aya nu berjamaah tiap waktu sholat mun eueuh nu berjamaah ka masjidna sorangan-sorangan teu sholat berjamaah maka salembur doraka kabeh ta eta resikonara tapi kula mah percaya al hijrah mah di dieu nya teu komo salat subuh mah cenah bejana di dieu masyaallah 2 baris imam jeung karpet alhamdulillah ya Allah alhamdulillahnya masyaallah masyaallah wayahna cek guru kula ieu marek ieu bae mere contoh supaya ngartinya memeh kana fatwa guru ya kula menang fatwa ti Syekhuna Khalil bin Ilyas Cibeunteur ahli fikih boga murid Abuya Suhaimi pada rincang Abuya Kikik Ibuya Urni eta murid Abuya Khalil Ki Khalil bin Ilyas Cibeunteur turunan Jasinga Banten ti Sultan Maulana Mansur Cikadueun anjeunna boga guru yakni Syekh Ahmad Sobari Ciwedus Kuningan perbatasan Cirebon ternyata putra tu incuna ti Bagus Kalamudin ti Syekh Mansur keneh ti Cikadueun jadi ulama gede di Cirebon Kuningan ge turunan Banten anjeunna ngajina ka Syekhuna Khalil bin Ilyas jeung Syekh Ahmad Bandaniji nu mawa usul fikih pertama ka Jawa Barat Syekh Ahmad Bandaniji nu mawa gagahna surah Fathul Muin Ki Ahmad Sobari Ciwedus eta Ki Ahmad Sobari mah jaro mun nyontohan wudu ya ka santri di masjid atau di jero majelis eueuh cai kieu cenah barudak bos lu teh beda jeung dalku kana wajah kieu doang tah anjeunna watak cai teh wa cai ngocor eta ku anya dikirkeun betanya padahal teu aya caian garing kitu harita keneh anjeunna nyontohan cai ngolocor bari teu baseuh ka Mama Sobari kagagah nak wali Allah laju manehna lamun mere contoh rajungan jeung kapiting rajungan halal kapiting haram rajungan halal di jero majelis di jero masjid eta anjeunna leungeunna ngodok doang kana handapeun karpet tak ieu dak nu haram bebeskeun deui kapiting tak ieu dak nu halal rajung bebeskeun deui ka laut deui bae eta kiai baheula mah kitu Bu karomahna masya ya Allah, Masya Allah cek guru kula ya, cek guru kulanya hampura barang Bismillahirrahmanirrahim ari sholat di imah masing-masing keur ibu-ibu wayahna kudu diukur heula dipadom heula arah kiblatna sebab sholat mah temenang dilebah-lebah ku perasaan bari sanajan imahna teu jauh ti masjid di mana salat ibu-ibu di imah kiblatna lain meunang ngukur wayahna wajib qada salama teu diukur salat teu diukur arah kiblat 20 tahun geus 20 tahun terus diukur meneran akur atawa teu akur ceuk ulama tetep wajib qada 20 tahun berat berat mantap kula ndek nanya ka urang dia ibu-ibu eta salat di imah kaut kiblatna menang ukur lain menang madom lain menang pak ustad lain menang kiai lain menang tukangna lain laju eta ka mana ngarah kiblatna atuh kiblat kudu diukur kumaha lamun lempeng ka kalian ya al ibarah bil ibadah
bima bidonil mukallaf wa bima binafsil amri wajib dipadom diukur heula. Geus istighfaran. Bu, mending salat sasa umur-umur mending ngaluarkeun duit 50.000. Jawab. Mending ngaluarkeun saumur hirup 50.000 mending saumur hirup salat teu sah kula nanya. Gede mana salat sah jeung 50.000? Atuh lain bandingkeun. Kajeun teuing korban 50.000 nu penting salat sah. Boro-boro 50.000 1 juta ge dikeluarkeun duit. Asal salat jadi sah. Syarat sah salat teh kudu mayun ka kiblat. Ya hampura ya ka MUI desa ya hampuranya. Coba masyarakat dipenta iuran bayar 50.000 tak 30.000 setiap imah ibu-ibu bapak-bapak nu boga pamajikan anak parawan pan salat di imah eta ngeluarkeun biaya rek 20.000 30.000 MUI nyentin pengukuran arah kiblat imah masyarakat bisi kiblat urang teu bener bisi karena kiblat teu bener doa teu ijabah. Siap 40.000 siap? Siap lemah ngajawabna ih teuyeung. Siap ngaluarkeun duit 30.000 siap. Siap ngaluarkeun 25.000 siap. Siap 50.000 siap. Setorkeun ka MUI engke duit eta dipake biaya ngukur sesana keur dana kas MUI. Ieu wayahna roya amanat kula ya, amanat kula. Sieun kula salat masyarakat ibu-ibu parawan nu di imah teu dipadom arah kiblat. Leheung nu imahna deket masjid nempel ka masjid teu jauh bisa nuturkeun masjid kumaha lamun di mana belah ditu hayo dia bener kitu bener hayo dia tik mana ngukurna hayo hati wayahna Pak MUI Pak Ustad Pak Kiai bisa nitah Ustad santri Kiai dikerjakeun keur ngarahkeun kiblat masyarakat. Engke modal langan meuli lakban doang jeung meuli kompas meuli padom 2 ukuran 2 kompas pangukurkeun dibimbing ku kiai ke ketua MUI santri ustad wayana tarurun ka tiap imah masyarakat nu diukur ngaluarkeun biaya di kota mah 200.000 di Tasik kota mah diurang ulah gede 30.000 gede 50.000 siap ento termasuk punten ieu tah ro. Ya saran ya keur DKM. Kuari loba masjid bagus arsitek teu mikih. Kumaha teu mikihna? Kula ngabangun masjid kamari beak 700 juta di pasantren kula. Alhamdulillah pantokna tengah hiji tengah 2 kiri kanan pantok hareup panto hiji. Ku sebab ieu pantok tiluanana ge bisa dibuka pasti sok aya bae jelema abus ka mas. Ceuk guru kula di tiap-tiap lawang abus ka masjid memake kolam 60 panjang 60 jero 60 lebar panjangna menyesuaikan supaya indah jeung ukuran pantok jeung ukuran gerbang dihareup nu penting tiap jelema rek abus ka masjid cokorna lincak heula cai 2 kula 2 ku ro lain lalagaan di sepanjang tol Serang nepi ka tol Jakarta di rest area aing hese dengan masjid nu yakin keur hate. Hese nu cocok jeung pikir. Di sepanjang tol Cipularang nepi ka tol Cileunyi Bandung rek ka Tasikmalaya. Panti dieu ka Tasik teh 436 kilo ibu ti dieu. Kula sok salat di jalan. Lain di tengah jalan maksud di perjalanan. Laju kula eta di rest area neangan masjid rest area 55 teu kapake ku aing. 50 baheula lamanya kuari ditutup pan gara-gara santri Habib Rizik dibantai teh di dinya nya moga-moga tanu ngabantai nasi menang topek hidayah tobat ka pangeran amin wal bisa disumput-sumput ku Allah isu page teh bakal ditingalikeun dideuleukeun ku Allah mana nu jahat mana nu dolim mana nu bener bakal dideuleukeun ku Allah urang doakeun keluarga nu dibunuh sing dibere kamuliaan dunia akhirat amin ya rabbal masya Allah eta ro di Cikampek nepi ka Cileunyi kula neangan masjid nu cocok jeung pikih hese komo tina tempat iih karena tempat wudu aing pang pusingna ngadalan nu kitu atuh wer ki ceboknya tempat ieu ge panting narangtung kabeh lobana nu dipake plastik dia disayangkeun kanjut tadi dinya laju pan ngisang nanya tina cai nu ngolocor ka dieu teh tadi ditalian teh kuleungeun kieu atuh
pan ieu tembok lagi kakecetan najis pannya ih bating doang kecak geus boro-boro istibro pan sunah eta istibrodak dari ciki bungsu eta bahaya kena salat dia lamun jelema teu istibro ciki bungsu bakal bicil di mana ciki bungsu bicil atuh moal sah lalaki dengekeun bating doang dia eta lamun geus kieu di rest area masjid tilok jarang ngadenge pan kudu narik napas ieu cukup katu di luhur nu kenca ieu nu kede dihandap tarik napas tekan sakuat-kuatna eta kudu 3 kali geus teu diparake pak geus teu diparake ari ngomong dikir torikoh ari ngisang we teu becus goblok bener kitu bener awewe mah teu boga resiko na istibro awewe mah teu kudu istibro ya awewe mah eueuh selangan lalaki mah pan aya selang sok aya macet mangpet selang atuh bikang mah kos ieu kos naon kos bebek kos lancar eueuh hahalang lalaki mah pan aya selangan selang eta kudu dikuras dari dia ngurasna teh istibro bisi aya cik bungsu bahaya cik bungsu teu sah salat urang ulah masya ieu cek guru kula tiap lawang masjid pake 2 kula asal jerona 60 lebar 60 panjang 60 komo panjang lebih 30 diindah-indah insyaallah cokor jelema nu abus kadinya insyaallah tina tempat ih kana tempat wudu memeh kana tempat wudu nyieun deui 2 kula 60 kali 60 jerona 60 supaya tina tempat kieu teu mawa najis tina tempat kieu kana tempat wudu cokor kena najis wudu ari keramikna geus katincakeun najis tadi beres wudu nincak deui ka jero masjid najis ka bawah kabeh ke masjid nauzubillahi min hampura ieu ulah waka ngomong perjuangan luhur-luhur dia ngurus najis we teu bener kitu bener jelema kuari ngaji ka luhur ka apung-apungan kena wali kena dikir kena torikoh ari najis teu becus nauzubillahi min mantak cek Sayyidina Khalil bin Ilyas loba jelema nu sasar akibat jelema ngomong totorikohan di dikiran kelas luhur ari cecewok jeung ngisang najasah teu becus matak loba nu nyimpang ku ari kunaon dia dikir kitu atuh can ngaburicak cenah kiai laju lamun ngaburicak asal semurinya cenah ditarima ku pangeran edan hulu dia nauzubillahi min masya la ilaha illallah sareng la ilaha illallah la ma'buda illallah illallah la matluba illallah sekali deui la illallah la matsuda illallah la illallah Muhammadur Rasul eta dina lelola na lamun keur jelema nu kakarak asup Islam ulah panjang teh cukup saukuran matobi'i bisila kabur pae lamun tadina kafir asup Islam sampai ukuran matobi'i bae 2 harakat la ilaha illallah lamun keur nu geus Islam teu nanaon nepi ka 16 harakat ge teu nanaon kasuk takdim la ilaha illallah teu naon dipanjangkeun ge aya 3 pendapat eta para ulama geus balik deui kana masjid bareng bismillahirrahmanirrahim engke sanggeus kiamat jelema dikumpulkeun di mauquf lapangan gede jasa lega jasa waduh mana panon poe deket jasa panon poe na duka hiji duka genap duka 2 eueuh katerangan nun nerangkeun leuwih ti hiji kurang ti 2
mungkin baik panon poena loba deket panas waduh eueuh tempat ngiuhan tangkal tangkil eueuh tangkal kadua eueuh tangkal tundun eueuh tatangkalan waduh panas ibu urang teh ibu bakal dikumpulkeun di dinya ibu Allahu Akbar hiji tempat anu sakitu legana satungtung deuleu manusia di zaman umat Nabi Adam nepi kangke geletung kiamat jelema dibariskeun di dinya kabeh eueuh nu make kain pakaian salembar-lembar acan kabeh nu disebut pake alam masa bakal tingkoceak manusia ku panas-panasna kokoprot kesang begitu asup ka maukup ka eta tempat teh sabada baas sabada kiamat seuneu kagedur-gedur ceuk seuneu pamajikan kula salaki kula nu baheula di dunia ninggalkeun salat nu baheula di dunia pedegong nu baheula di dunia jauh tina agama tilok ngaji tilok salat ka dieu kami rek nangkep maneh rek diduruk ku kami dicegah ku malaikat seuneu can waktuna anjeun sebab can hisab ieu jelema di alun-alun anu sakitu legana ibu eueuh presiden eueuh jenderal dirinya mah mencret kabeh Allahu Akbar teu aya pae teu aya cacah teu aya rahaya teu aya pangkat teu aya menak kabeh diabringkeun di lapangan nu sagetu gedena nu sakitu gedena duka sabaraha ribu triliun duka sabaraha ratus ribu triliun jelema di zaman Nabi Adam dihudangkeun waduh ibu nu ngeunah mah nu maotna husnul khotimah keur mah eta di kuburna ge mena di alam kubur tilok hudang sare bae da ceuk malaikat begitu ditanya mandro buka sagala lolos atuh nu kitu mah ceuk malaikat num cina ente mah num nau matal arus ente mah sare bae jika sare panganten hudang-hudang teh lamun aya anak incu nu jarah ka makamna bari anak incu jelema soleh anakna kakarak arwah hudang sare bae barang kiamat geletuk kiamat baas dihudangkeun deui dihirupkeun deui ku Gusti Allah dihudangkeun kakarak dikumpulkeun di alam mahsyar di maukum ngan teu ngilu pakewuh teu ngilu kapanasan teu ngilu riweuh teu ngilu daun teu ngilu payah di alam mahsyar sebab di dunyana manehna kaasup ahli istiqomah ibadah maot ge maot tina jumlah alamat anu saadah amin ya rabbal waduh ieu kalau lobaan jalema pan can puguh salamet kabeh ibu eta kesang dina manusia jadi laut berubah pantai Bagedur pantai Carita Krakato eleh gede geus ku kesang jelema di alam mahsyar waduh tabeng kesang lurah urang ke bakal ngesang ieu ro jeung urang duaan ngesang ditu ro waduh teuing sabaraha liter tina awak urang ro engke jaga waduh komo nu sok ngahina agama nu ngalalaurakeun ka kiai nu ngahina Quran nu ngahina Nabi waduh mauzubillahi min eta nu sokang korupsi jika si Harun masih waduh eta kesang jelema nu ngumpul di alam mahsyar jadi lautan jadi gelombang samudra duka saberpuluh meter jelema ting kelebak dina lautan kesang keur ngap-ngapan dina lautan kesang ro jelema torojol al hijrah torojol naon cenah bareng bismillahirrahmanirrahim ieu masjid al hijrah jaga di alam mahsyar bakal dirobah bentuk ku Gusti Allah jadi kapal laut anu gede mewah tihang nage diteretes ku jamrud yakut marjan batu baragus kabeh black opal mah jeung kalimaya jadi kekeset jadi lantena jamurah ieu ngan aing hayang
Bong rolagan batuku lagi ieu sacoblongeun atuh hargana leuwih tibatan Black Opal sacolobong. Wah tuh mah jamrut Kolombia 120 juta. Kieu biang. Apaan saja mahal kena batu aing. Aing mangalalaga doang bohong, ulah dipikiran aing teu ngarti mah. Ulah di imah Bu, batu cincin eta 2 pak. Asal aya Habib ka imah. Ya kata kabar anta khair anta anak batu berek wae. Si anak-anak nu kaditu ngaraban teh. Apa Bib, minta batu ya, anak punya nih Bib. Kaberek wae bere nomor aku yang nomor 1000 bere. Aduh, masalah. Kula mah ro ndek Habib, ndek NU, ndek FPI nyaba bae ka imah kula mah. Sebab kula mah lope bae ka kabeh. Kula mah ka NU ka Ansor ka Banser lope. KFPI lope asal kalakuana akur jeung sulam topek gitu kula mah. Jadi nimbang jelema eta ku kitab lain ku organisasi. Ndek PDI tah darian, ndek Golkar, ndek PKB asal dari soleh aing cok lope aing cinta lope aing. Atuh ya ka surga mah moal kahalang ku partai polongo. Tilok aya jelema pae ditanya partai cek malaikat man partai muka moal aya. Mata ulah sok tabang teuin dia ulah sok tabang teuin ulah sok tabang tapi KBB akan pada ngadukung Anies benci ke pendukung Prabowo pada ngadukung Prabowo benci ke pendukung Anies ke pendukung Ganjar ulah dia Anies Ganjar Prabowo teu wauheun kadariah henteu aya kasus sama dia jeung Tatang butuh beas jeung ayah hajat jeung tatangga nu kudu akun aing ge yeuh pendukung Anies teu kitu-kitu teuing hampura aing poho aing poho hampurannya bit hampurannya bit hampurannya hampura wiosnya ulah dihukum abdi ulah dipotong amplop awas hampurannya maksudna ulah fanatik teh nepi ka bebeakan komo dina partai mah urang ulah nipu caleg karunya caleg ro karunya aing mah caleg ngadeuleut fontona meh handap takal awi sorangan laju ku dararia ditaripu polongo amat daria bapak caleg ka dieu bae ka lembur kula mah kumaha kula geus teh sahulu sanu aing dina waktuna teh dicoblos dolim dia ka doraka gede teh kitu ulah kikituan ulah kiki aya calon gubernur anu geulis teh sa teh airin ya eta biang eta atuh kula mah nyaho akina nyaho bapana kula mah atuh orang ditu ieu eta keluarga besar Syekhuna Khalil bin Ilyas nu boga sanad Fatul Muin nu boga murid Kikik nu boga murid Abu Suhaimi eta keluarga ieu airin geulis eta biang mun rangda bak wae kula Bu kula di Tasik sok disindiran ku babaturan kula ngomong bae cenah bedas kena agama ai di lembur sorangan cenah bupati Bikang kabeh ku aing inget-inget benernya di Pandeglang pannya bupatina di lembur kula si Mongpro si Surabi geulis atuh pangbiana teh Irna glow kamari aing mulut pidato jeung manehna atuh main anu sabutan 5 menit 10 menit main turun laju aing ceramah menang ngadengkeun bare ceramah ngudag kana mobil kula bah cenah mampir di ka imah abdi cenah bah ka imah manehna mampir yeuh cenah mulah dia cenah bisi bawa dia ka aing biang dah lebaknya nepi ka viral di Tasik di Garut edak eta bupati mana cenah main sapakeun dia beheungna dia ku aing tangkal kadu ditaekan truk ditaekan ibu iti ibu gede biang di Kangge Jawara Serang ibu Tatu Tangerang Selatan teh Airin Banggelis tepang pinter dokter asli sama dia barang kula diledek ku orang Tasik Garut dah cenah ngomong we jihad aing lemburna cenah Bikang kabeh bupati ini dia ulah ngalaga lembur aing dia sak itu dia karak Bikangna bener sak itu di Banten karak Bikangna komo dia lembur salakina keluar dia ulah gegabah dia Bikang bae rek disapatkeun beung batur dia mantap hidup Banten aing mangaran dihina Banten nyeri hate ngalawan bae aing mah cinta ka Banten lop seungat ge sampai kerha ranjadan wah lop pokona sakur Banten aing mah lop
Antak lamun aing goreng Banten aing teu ridho, tapi Banten mun aing ngaji di Banten dikritik ku aing Banten BBA. Termasuk ayeuna prestasi Banten dina MTQ. Sa provinsi sa Indonesia Banten teu ngisinkeun aing gila doang. Sing horeng pengurus etana tah lobatin pegawai negeri di Pemda. Asal aya MTQ mana beak anggaran kumaha. Lelumpangan aya MTQ ai ustad nu ngabimbing kiai dengan saurang. Duit beak kumaha teh eta haram jadahna di dinya doang tah. Tak mudah-mudahan LPTQ dieusi ku para ustad para kiai nu bener anggaran sing gede diurus ku para ustad para kiai amin ya robbal. Terakhir barang bu bismillahirrahmanirrahim. Di poe kiamat eta di alam mahsyar ieu masjid ku Allah berubah huwa pal mewah lega jasa gede jasa berlayar dina lautan kesang nu urang Cihaseum keur ti Kelebu. Waduh, orang Cihaseum keur kekelebekan dina etanya di lautan kesang teh di alam mahsyar. Nauzubillahi min. Ya Allah torojol masjid jadi kapal Al-Hijrah. Atuh cina kiai saha supirna eta kapal mah nya aya eueuhna kodaan aya kapal. Ih, supirna mah kiai nusok ngimaman, nusok nyieun rotinan, nusok ngemuan pikih, nusok ngelmuan tauhid, nusok ngaji ilmu tasawuf di masjid, nu ngabimbing kokolot ieu masjid engke bakal jadi supir kapal. Laju mah nya cina kapal kenekan aya sakenekan tukang adan. Mantak ulah gagabah jelema tukang ngahudangkeun subuh puluhan tahun insyaallah ciri jelema ahli Allah. Amin. Eta nu sok tahrim teh meme subuh. Rabbana ya Rabbana ngadoa lain maca Quran di ngadoa. Gara-garuga garaun waos kantun tilu maksudna waktos tos tabuh tilu ngan ku sebab aki-aki waos tinggal tilu paur sahur eta ngahudangkeun dek bulan puasa mana luar puasa bulan puasa ke mana pangheulana nakamas tangke dina kapal ieu di alam mahsyar manehna bagian kenek nu gogorowokan kiai imam jadi mualim jadi nakoda jadi asisten nakoda ieu tukang adan tukang komat bagian nyekel sapeker di dina kapal heuy cekokom mun cekokomna keur ti Kalebu cekokom gerak ka dieu ye naik dibalangkeun tampar ka cekokom atuh cekokom naik kana kapal salamet sing horeng cekokom baheula keur ngabangun masjid merek keramik 2 dus. Amin. Amin. Beha ka dieu weh mang cenah ieu kula ka dinya na hese dibalangkeun deui tampar ai cenah nyeklang kana tampar dicekel nyoroson deui ti kejebur balangkeun deui tampar salamet nepi ka kapal sing horeng eta si bibi teh baheula nyuguhan keur ngabangun masjid nyuguhan di Al-Hijrah 2 piring pais ka timus nu tanagana nu duitna anu berjibaku kana ieu masjid Al-Hijrah engke jaga disapaatan ku masjid Al-Hijrah komo nu wakafna komo anu ngeusianana berjamaah tiap waktu nu ngahirupkeun nu ngamamurkeun masjid semua akan dinaikkan kepada kapal keselamatan amin ya rabbal barang aya pamuda remaja masjid kumaha cenah kiai eta atuh eta mah geus jadi penumpang tilu lah teu kabawa pakebu meh nama geus aya dina jero kapal panitia kuarinya lo Bandung orang geus saya jadi penumpang kapal tah ai cek bi ieuh teh cenah cek ieuh ka haji ai kula naonnya cenah kula mantuan pais ka timus ge henteu mere duit kula henteu salaki kula jaga sekolah teu kuateun ngaduk-ngaduk acan kula kasalametkeun moal engke ku Al-Hijrah ih ulah hariwang asal ibi jeung mamang nu geus kolot bari teu gablek naon teu pernah merena naon teu wakafna naon ka masjid tapi hate ibi jeung mamang cumantel ka eta masjid cinta ka eta masjid hariwang masjid mun kosong hariwang masjid mun kotor hariwang mun masjid sieun masjid ditinggalkeun ku manusia cinta ngan teu kaduga geus kolot insyaallah asup kana kapal disalametkeun amin ya rabbal bareng sakur-sakur masjid imah tempat ibadah ke Allah setiap masjid wajib hukumna menang wakaf nage
jihad ala tahrir sehingga mun wakaf tanah keur bangunan masjid Syafi'iyah mah teu meunang digular gilir, teu meunang ditukar-tukar, kudu di dinya bae, teu meunang digentian sanajan kudu leuwih lega. Oi kade ieu mah masjid beda jeung musola. Ngaran musola mah contohna di imah, di ulu cai, di kebon, di kantor aya paragi salat teu diwakafkeun ngaranna musola. Setiap musola teu sah dipake itikaf, teu sah salat tahiyat masjid, teu haram nu haid, nu junub, abus, cicing di musola. Sabab ngaran musola dina majmu ta'rifna al musola al mutakhadu li sholati alladhi laisa di masjidin la yahrumu al muksu bihi al haidi wal junubi. Dari yang mangalayanan bae ribu aing teu katalar kabeh goblok. Ya dengekeun. Jadi musola mah teu meunang dipake i'tikaf, teu meunang tahiyat masjid. Syaratna musola nu diaranan musola sakur tempatna teu diwakafkeun ngaranna musola. Endek gede, endek leutik disebut musola. Ngan di Tangerang mah nu disebut musola teh wakaf berarti masjid sabenerna. Di mana masjid yahrumu al-muksu bihi alal haidi wal junubi. Nu haid nu junub haram cicing di jero mas. Bareng adab-adaban masjid. Kahiji saha jelema nu panggeulana abus ka jero masjid can aya jelema deui wayahna kudu uluk salam. Salamna assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Sabab di jero masjid lain jelema bae, kadang aya jin bangsa Islam ngan teu kadeuleu. Sabab mun kadeuleu mabur. Ero kula di Pandeglang baheula keur budak lamun geus ieu teh anya geus ulin jeung babaturan ngobor terus ka masjid sare di masjid teu wudu heula teu niat i'tikaf atuh isuk-isuk subuh geus aya dina hadapan bedug. Sing horeng di masjid teh aya bangsa jin, aya naon? Ibu lain jelema doang, aya malaikat, aya bangsa jin nu keur i'tikaf keur ibadah di masjid ulah gagal. Kula mah ngabuktikeun ngan bisi aya ngabuktikeun ke di Al-Hijrahnya malam Salasa isukan tangkeun ware. Daria datang ke masjid panggeulana memeh janari. Terus daria uluk salam heula nu tadi tia salamna. Terus daria salat tahiyat masjid heula 2 rakaat pamuda. Sorangan ulah mau batur. Tidinya daria buka surat jin. Maca surat jin. Aing mah ngalaman harita keur seneng wirid dina hiji bahar. Barang keur wirid hiji bahar eta hareupeun kula karpet jeung samak muter sorangan ngagulung kitu tah. Ngagulung sorangan. Bari jelema. Waduh cek kula ieu nya. Ya keur di Garut kula, di Garut kalakona keur masa di Garut. Ku sebab kula orang Banten mabur aing sieun. Ro lain ngalagaan lo, ngadeuleu sama karpet muter sorang ngagulung deuk kumaha coba. Jaing rupa teh jumur ti heula. Bari ngadeuleu karep aing mabur kaburi. Eta sing goreng Bu, di jero masjid aya bangsa jin. Sarua sok ibadah. Masya loba bangsa jin. Mentak di mana abus ka masjid sing eueuh jelema ge tetep assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Hiji di mana aya jelema keur teu salat